bari lakonan tugas bangsa Sunda nyaeta wawancara anu narasumberna Ibi Cantik. Tepangkeun kuasa abdi pojeng Setio sareng ira rencana abdi. Kuring sareng rerencangan dari Tumaros pengalaman ini sareng bikin sareng video. Enggak, Punten serta acara nami ibu. after Pami ibu sabaraha halami. 28 Biasana warung ibu teh karena kita bisa barahan sabaraha. setengah tilu bisa setengah. Kumaha kami tanggapan ibu kamu kali nu jajan di ieu kurmari itu sadayana sami barangkali teh Bu benten-benten aya di ieu urang minta jujur kami tanggapan ibu kumaha barangkali anu jujur Biasa saja sama sama resiko dagang. Ibu salami icalah di dieu teh kumaha ngaraos untung atau rugi. Senang-senang saja, ada untung ada rugi. Kalau untung dagangan habis, kalau rugi ada sisa. Kumaha rencana ibu apa ibu tadi ngembangkeun salah ieu. Masukan dari anak-anak misalkan mau apa baru dibikin yang baru. Atur nuhun dina waktu kita topkan diwawancara kuring rencana Indonesia. biasa kami hatu disimkuring sarana rencana kuring tina ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda tina wawancara simkuring di kelompok 5 hatur nuhun sareng hapunten tina kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi